Bismillahirrahmanirrahim. Abdi jadi saksi Tuhan teh Gusti Rasul teh itu balag risalah nyampaikan risalah karasa ku abdi tingali ku abdi nyaksian abdi jadi saksi balag tal amanah Gusti Rasul teh nyampaikan amanah abdi nyaksian Gusti teh wana sohtal ummah ngadasehatan umat dugi ka ayeuna terus baik Gusti ngadasehatan melalui warasatul anbiya mentah Kangjeng Rasul mah henteu ngawariskeun harta tapi ngawariskeun ulama-ulama ayeuna ge terus bae Gusti Rasul teh nyampaikeun nasihat melalui warasatul anbiya di berbagai negara wa nasahtal ummah wajahad fillah Gusti teh pernah perang demi keagungan Allah demi keagungan agama Allah haqqa jihadi dibacakeun ku urang di payunan Kangjeng Rasul teh bahwa Kangjeng teh nyampaikeun risalah nyampaikeun amanah bahwa Kangjeng Rasul teh nganasehatan umat dugi kekeun ka ayeuna bahwa Kangjeng Rasul teh jahad fillah dugi ka ayeuna disampaikeun saat harita ku Kangjeng Nabi aya anu iman golongan cacah golongan fakir miskin golongan rendah langsung menyambut ka Kangjeng Nabi mayoritas fakir miskin lah nu nyambut keimanan percaya ka Kangjeng Nabi bahwa Allah teh sebagai pangeran pencipta seluruh alam Kangjeng teh sebagai rasul mukjizat Al-Qur'an teh sebagai mukjizat tinggal tokoh-tokoh na bae anu hayu panas ning jelema ariman ku kagagahan Abu Jahal Abu Sufyan Abu Lahab jeung lain-lainna teu saeutik jelema cekel tusuk cekel pecit seret wah mempertahankeun agama teh seperti eta baheula teh masyaallah aya anu dipasung bae dikieukeun bae aya anu digantung bae teh dibere dahar teh dibere nginum paeh di luhur gantunganana aya dipiceun bae ka lembah ka wadi wah geus macem-macem kumaha daekna tokoh bae geus puguh ki Bilal mah diseret ki Amar mah kitu keneh ditindihan ku batu dan lain sebagainya tah batur batang mempertahankeun agama memperjuangkeun agama teh seperti eta urang geus datang ka mana memperjuangkeun agama salat subuh ke jam 7 bae memperjuangkeun agama teh urang hese jasa jang urang doa ge jang urang ngalaksanakeun teh sakieu hesena masyaallah batur mah peurih jasa luar biasa tah agama jadi gede teh ku perjuangan ku teu kuat dirinya di Mekah teh hijrahlah ka Habasyah 70 halal hijrah ka ditu terus diterima ku Habasyah kembali deui terus hijrah kedua ke Madinah mantak sahabat tuh 2 kali hijrah ialah anu langsung ke surga pernah hijrah nyalametkeun agama ka Habasyah pulang deui hijrah deui ka Madinah terus eta mah hirup teh dipake hijrah bae datang ka Madinah teh sugan teh deuk senang diajak perang ku Kangjeng Nabi terus selama di Madinah perang nu mantak geus kakerot jasanya mah leuleuh kafir teh geus kakerot jasa Sayyidina Umar mah pedangna ge geus teu diasupkeun ka sarangkana deui geus dikieu-kieu bae geus tilok diasupkeun ka sarangka mah aya bae besi aya jelema anu ngarusak agama geus teu kudu hese teu kudu nyabut teh jangan cak becok tekan cekok bae gitulah Sayyidina Umar nah iyalah perjuangan Islam luar biasa urang ulah-ulah nyaritakeun perjuangan Kangjeng Nabi aya dina Al-Qur'anul Karim ti Gusti Allah aya dina hadis Kangjeng Nabi na
disejarahkeun dina Siratul Nabawiyah, dina Nurul Yakin jeung berbagai-bagai kitab sejarah mun kurang diamati. Masya Allah, sahabat memperjuangkan agama berserta Kangjeng Nabi teh pahit anu luar biasa, tapi tetap baik terasa nikmat jeung lagat sebab naon surga asa di mata. Kamari bae bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Urang mun nyaritakeun mama kolot urang, bapak kolot urang, siapa kuari ngarareunah jasa kami mangeli ka mana mangeli na tuh ka ditu ka santri deket amat mah ka santri atuh di dinya nu amanah atuh di dinya ngeli deui berangkat deui terus Belanda aya aya nu kena mortil dibom dan lain sebagainya. Tak eta urang nyaritakeun kos kitu mempertahankeun kemerdekaan, berjuang terus arek-arek Surabaya, kemudian Bandung, kemudian Banten. Wah luar biasa, ngusir penjajah teh, datangkan nyawa taruhanana hayang merdeka. Ieu teh bambu runcing diseuketan kumaha naon bae nu aya dipake perang. Aya bambu runcing, aya pedang-pedang, aya golok-golok, sabi-sabisa sakitu ayana. Sementara di ditu saat eta geus mutakhir, geus aya murtil sagala rupa. Tapi terus bae berjuang nyawa taruhanana. Ieu teh negara aing, ieu teh kumaha anak incu aing engke lamun teu merdeka. Terus anu ngeli-ngeli nu mengharap nu berhadapan. Alhamdulillah merdeka. Tahun 45 ditaikeun sangsaka merah putih kaluhur berkibar luar biasa. Padahal saat eta masih keneh luar biasa campuhna, tapi geus ditaikeun kaluhur ku Bung Karno. Belanda mundur diesilah ku Bung Karno. Mulai ti harita merdeka nikmat luar biasa. Jadi nu jadi gubernur kiai, nu jadi bupatihna kiai, tanyakeun ge coba ka urang Surabaya, tanyakeun ge ka urang Jawa Tengah, tanyakeun ge ka urang Banten, nu jadi kiai, nu jadi bupatina kiai satu suara kabeh. Istimewa kabelah dieuna teng 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 mantap. Mun aya keneh nu milu berjuang kamari ieu neule camat neule bupati teh sakumaha ucing leuleurit hayang ngegel sia kuai nangai goblok sia tolol sia kenong mbak di segede naon ngalaksanakeun teh akur jeung aturan-aturanana ngan geus teu daya teu upaya. Urang carita PKI carita DI geus loba baik nu bener maupun nu salah. Ditayangkan di televisi mana nu bener mana nu salah. Nah hanya pemain asli nalah anu nyaritakeun. Namun orang nyaritakeun ti pemain asli na Garut cerita itu DI pan di ditu di Garut ayana di Jabal. Ta eta teh urang mun nyaritakeun keaslian DI, nyaritakeun PKI nu aslina kumaha nu sabenerna nu batak Gus Dur wani ngaluar-luarkeun PKI teh PKI diharapkan keluar dari penjara. Oh surak nyana nyaho asli sejarah PKI. Gus Dur ditentang, kenapa PKI dikeluarkan? Kamu anak baru kemarin ngomong. Gus Dur udah diam aja, keluar kasihan dia di penjara. Ngapain di penjara? Makan susah apa susah? Bukan begitu Gus ini. Kalau cerita politik kamu harus bener dulu atau baca politik. Dibahas kan ke Gus Dur sekelumit. Oh paham kan ngarti mah jahe. Berarti lain sembarangan. Saha atuh ieu teh anu sabenerna hanya pemain anu nyaho. Anu baheula di ABRI, anu baheula di polisi, anu baheula di organisasi. Nyana nyaritakeun keaslianana Soeharto kos kitu, Bung Karno kos kitu. Urang ngarasakeun merdeka teh kos kieu kuari. Setelah Pak Harto, setelah Bung Karno, Pak Harto, terus zaman kamari Megawati Gus Dur datang ke kuari kos kieu amat si merdeka. Lepas dari penjajahan senjata, dijajah politik jeung ekonomi. Ulah maka syariat kuari cak Yahudi jeung Nasrani teh pake aturan aing kuari. Dijajah ka belah dieuna terus setik. Wah turunlah HP, ieu penjajahan nu pohara HP. Waduh, kiai ngaharamkeun musik, kiai dibere HP. Di dinya aya awalna teh ai memeh ngomong teh naon karata suara musik teh ngaranna naon ka
ngajawab batu sia put naon put ya Allah ya Rabbi musik guys nu dangdut nu jazz rock and roll nu dan lain sebagainya dah di mana letak ngaharamkeunana haram sote cenah mun ngamaenkeun aing ngadengeun kos kitu mah tun teu haram kumaha dalilna ayo dibabawa boga HP na ge 5 pan tukang ceramah wow ditudun dihareup waduh ngobrol jeung HP tungtung dijajah dibawa ke masjid di hareupeun Baitullah di Raudhah di Masjid Nabawi dan lain sebagainya tang ting trong tinggal Yahudi beseri ditendin di satu kebutuhan sia ku aing katenge ku sia nek nolak teu bisa urang butuh teu nolak atuh emang haram teh kos kitu teh tinggal deuk kumaha meta urang dijajah teh model kos kitu geus puguh ku ari jual beli geus eueuh pake aturan tarima meuli tarima ngajual urang asup ka Indomaret urang asup ka Sabar Subur Komo urang asup ka kitu toko nu gede mah balanja di mana mayar di mana komo urang geus aturan Singapura jeung Jepang mah urang balanja langsung asupkeun ka dinya urang na balik ke barang dianterkeun ka imah mah teu kula teu betah di Jepang harita balanjana kos kitu jasa lah tidak di Jepang mah kos kitu urang balanja supermarket anu catet gas beres urang na balik barangna engke kadang-kadang heulan barang kadang-kadang mah teu kebel kadang-kadang bareng Masya Allah karim leuwih canggih deui geus teu kudu ka mamana buka internet pesen barang tek langsung di itu dikirim tek uangna transfer barangna datang ka urangna di imah bae eta keur carita barang keur carita cewek sama-sama da kumaha bener kan pun aduh udah kumaha deui jawaban canggih kuari ayo digunakeun di kos karar itu dijajah urang teu karasa Masya Allah karim Masya Allah teu karasa urang deuk nentang kumaha aya mah ngebungkeul kafirna bisa ditinju ku urang tapi ieu mah diteudeun di satu kebutuhan perekonomian kuari makin ke sisi bangsa Indonesia mah geus diteudeun kuari ku perekonomian Amerika Indomaret eta teh perekonomian Amerika menjajah ka urang pedagang letik mah ka sisi sia nu kukula pernah didongengkeun asal usulna Indomaret terus panjang deui mun kukula dicaritakeun eta Amerika meles terus baik urang anu ngajual tanahna ge atuh emang Pak Haji atau anu nyewakeun ge Pak Haji mun ngomong mah anti Amerika harinya diasupkeun ka imahnya geus kumaha ieu satu kebutuhan teu dijual orang butuh teu disewakeun orang butuh ketika kurang disewakeun Amerika anu nyewana maka tangan-tangan Indonesia Masya Allah dijajah ngaranna urang maca Al-Quran baca ku sia Al-Quran musabakokeun ku sia Al-Quran ketika dirancang dijieun undang-undang heula cak Amerika ulah sembarangan pan negara sia teh negara demokrasi wah kudu akur jeung aing ku ngajak aing atuh demokrasi Amerika teh henteu murni demokrasina mun kurang dibaca penjajahan Amerika terhadap Irak penjajahan Amerika terhadap Mesir penjajahan Amerika terhadap Suriah kok main kitu hukum sendiri kok demokrasinya di mana atuh ayeuna urang loba maca-maca tentang politik Amerika seperti kos kitu urang teh nuturkeun Amerika jadi kudanya baca ku sia hadis ketika ku urang dijadikeun rancangan undang-undang di negara heula cak Amerika maksakeun urang embargo sia ku aing asal di embargo urang siap diperangan sia ku aing siap teu urang perang cak rakyat siap aing mah perang cak camat bupati sok sambarang perang teh pae cak tentara ulah ngomong polisi ulah tidak satu suara rakyat mah siap bae perang memang kunaon gitu jatuh memang susah ieu ya paling aya nungguan pae tapi cak anu ongkang-ongkang di luar geus ulah sambarangan lobby lah geus sabaraha kali urang deuk perang jadi
lamun kamari diteruskan ku Gus Dur bisa jadi perang, ujung-ujungnya bisa jadi perang. Nya rencana Gus Dur, bahasa Gus Durna nyaritakeun ar-rayatum manutun lan berarti endek nyaritakeun syariat, dek ngalaksanakeun syariat. Tuh ketika tanya jawab demokrasi nu dikaharep dek pelaksanaan anak dek disyariatkeun. Pakai tahapan Gus Dur tahun 2, 3, 4, 5 ujung-ujungnya pasti perang kajen kumaha. Tetapi kandas menang Allah merencan siap berarti Indonesia kudu disyariatkeun atau kudu dijujurkeun jeung diadilkeun. Geus sakieu ayana sadar Gus Dur mah. Padahal mah Ansor geus sararia perang nyaho eleh nyaho menang ge. Banser geus sararia apa tuh? Dukungan di luar negeri. Negara Islam geus siap ka Gus Dur. Terus naik jangan mundur. Tidak begitu cek Gus Dur. Sebab duduk diperjuangkeunana bakal kandas, percuma. Hanya sekedar jadi presiden apa artinya? Tetapi jadi presiden teh endek nerapkeun ieu 1 2 3 batur ununya pan politik pan teu meunang dijelaskeun. Hanya nu bisa maca dari bahasa Gus Dur bae eta berarti anu mentak dukungan batinna gede jasa ka Gus Dur. Teu nyaraun kabeh kan make bilaga. Nah tidinya lah lengser tek can siap berarti Indonesia. Baca cek Amerika ku sia Quran, bandungankeun ku sia kitab. Ketika dilaksanakan di negara temenang soal aurat bagi geus temenang warah anu luar biasa dan lain-lain sebagainya geus dijieun dirancang teu bisa undang-undang aurat bagi teu bisa omo datang ke undang-undang salat kudu dipaehan geus teu bisa jasa tamu wajib salat dan lain sebagainya eta ngaranna undang-undang syariat tah ye Indonesia dijajah ku ari teh urang teu karasa karasana bengong bae urang kos kubodo eweji bagi nu mikir bagi nu mikir kan teu mikir di urang mah sebab naon eueuh sekolahan politik buat rakyat. Gus Dur bahkan sekaligus jadi guru politik untuk rakyat nya nyaritakeun politik teh ya dasar rakyat teh milu tukang kangkung bae nyaritakeun politik. Tukang toge istirahat di pangkalan ojek nyaritakeun politik. Zaman Gus Dur berarti Gus Dur teh ya secara tidak langsung guru politik untuk bangsa. Kuari sahan nyaritakeun politik. Saha kuari Gus Dur teh aya atuh geus tae. Geus bae kajen goko bae dicaci dimaki Gus Dur teh aing bae kos kikir ngadidik bangsa. Saha deui setelah Gus Dur teh aya eueuh panu ngahudangkeun giroh politik. Giroh tanggung jawab negara kuari biasa bae tukang beca nyaritakeun beca deui main gapleh deui pedagang gitu kene tukang ojek gitu kene parem deui giroh politikna eueuh nu bisa ngahudangkeun sebab teu bogaeun di masing-masing dirina politikna politik anu teu jelas hanya ikut melaksanakan aturan-aturan terselubung kos ieu akibat. Nah, ya kunaon bisa jadi kosnya dijajah ku Amerika supaya kieu ketika dijelaskan kos Gus Dur nasibna. Itulah Indonesia. Jadi cenah lieur amat amang sia mah diciptakeun jang lieur. Jang puyeng atuh geus datang ka puyeng doang. Teu rek berjuang. Teu rek berjuang sebab saha huluna berjuang teh ya. Hulu kuari. Kuari dek ngabangun negara keur nyeunan tukang DPR, daerah, PR, pusat, naik ka MPR, nu bakal ngalaksanakeun rancangan undang-undang nu geus jadi. Ieulah jelema-jelema nu bakal dipilih ku urang. Bisa entah henteu ngalaksanakeunana. Jeung aya nuranian apa henteu sih ketika bertentangan jeung agamana. Tinggal kos kitu doang. Tah, ya Kangjeng Nabi mau berjuang ngaberantas budaya jahiliyah. Agama jahiliyah berantas ku Kangjeng Nabi. Nyawa taruhan Kangjeng Nabi. Mulai diterima ku minoritas anu kalangan bawah terus diterima tapi kan hiji dua makin hari makin loba nu disiksa nu dipaehan makin loba kadenge ku ciri Kangjeng Nabi kadi katingali ku babaturan nu mantak datang ka hijrah ge geus teu kuat jasa hirup di Mekah teh lantaran nu dibunuh dicaci nu digantung anu diseret anu dibelem ditusuk dan lain sebagainya untuk menyelamatkan hijrah kembali deui hijrah deui
ialah perjuangan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawa amanah risalah nyampaikan risalah geus itu tadi perjuangan anak kuari disimpulkan ku Gusti Allah wa hadza siratu rabbika mustaqima hadza isim isyarah mun urang ngajal piyama bidzali mufradin mudzakkarin asyir bidhi wa ta'ala al-unsak tasir berarti isim isyarah maka pan kudu ditunjuk bil usbu'i ku curug hadza zaidun tah ieu ki zaid hadhihi hindun tah ieu nyi hindun hadza jidarun hadhihi mistaratun tah eta teh hadza kafurun kadeuleu jadi isyarah mah kos kitu tapi kan di dia mengisyarahan kan geus ditutur tadi nu dibawa ku Kangjeng Nabi tinggal dikutak-katik make ilmu bayan kos kumaha eta teh ke bentuk isyarahna ngaji teh kos kitu hese boro-boro nun teu mondok nu mondok ge pusing komo nun teu mah tah cenah aing mah tarima jadi bae teh emang kos kitu sia mah kaayana langan sakitu-kituna wah ada mantap Kiai anu jitu manggeus bae wahazalan utawi geuleuh ki madkur geus engke hu ka madkur deui engke bihi ka madkur deui terkenal lah eta kiai madkur ngarujukeun anak ulah hese-hese gitu madkur anu tutur tadi hada itu kabladina ya mustaqim teh jadi hal di dieu dijelaskeun setiku Imam Jalal mustaqim teh ieu dinasabkeun jadi hal muakib lil jumlah nah sebab eta isim isyarah berarti ngandung makna fiil engke kadituna berarti jadi jumlah nu mantak Imam Jalal geus kajelaskeun di dieu wanasbu alal halil muakid lil jumlah pan aya hal mah kudu aya amilna aya amilna wal amilu fiha manal isyarah manal isyarah teh engke mana fiil sebab hada teh sarua jeung asyiru ibe ke kumaha eta saha panteuna wah panjang nyaritakeun hal teh ieu mah lempeng nabela jadi panjang-panjang ge itu mah rondok mah hese atuh teu mondok mah hese bae kajian kumaha ge dikadinyakeun atuh teu mondok atuh teh wa hadza ta ieu kudu kadeuleu naon dieu teh cek Imam Jalal ngajelaskeun dauhan Allah hadza alladzi anta alaihi ya Muhammad anu anjeun teh aya di dinya naon atuh yakni agama Islam naon tuh yakni mukjizat Al-Qur'an naon atuh taufik anu dibeukeun ku Gusti Allah eta lah isyarahna hadza keur carita agama Al-Qur'an sarua bae wa hadza ta Al-Qur'anul Karim anu agung nu dibawa ku anjeun Muhammad wa hadza agama Islam nu ku anjeun disebarkeun Muhammad eta adalah siratu rabbik agama anu lir teu beda jeung jembatan anu nyalametkeun jelema mustaqima lurus dina arti jelema dek nyebrang teh kudu make jembatan kitu keneh urang dek nyebrang menuju surga kudu make agama geus agama lulir teu beda jeung jembatan subbihat dinul Islam bitariq bisirat bijami anaman tamassakan naja disarupakeun agama Islam kana jembatan dina padak saha jelema anu nyekelan ka dinya bakal salamet jelema nu deuk nyebrang make jembatan bakal datang ka ditu salamet kitu keleh jelema nu hayang salamet di akhirat ka sorga kudu make jembatanna agama Islam urang keur ngajembat wae urang keur ngajembat kuari aya di jero agama Islam alhamdulillahirabbil alamin yang memperjuangkeun Kangjeng Nabi nyawa tarohanana
harta ribuan onta dan lain sebagainya nu ngaluarkeun para sahabat Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina dan lain sebagainya. Iyalah wari hasilna dilanjutkeun ku para sahabat. Sahabat masih keneh perang keneh bae. Nyebarkeun datang ke Spanyol. Sahabat teh nyebarkeun agama ka Eropa. Mata urang Spanyol loba anu jadi mujtahid teh. Alfiah karangan orang Spanyol. Eta teh atuh kitu ngaranna Sulamun Nairin, eta teh karangan Ulugh urang Spanyol. Di berbagai kitab nu dikarang ku urang Spanyol. Urang Indonesia, urang Cikupa Pasar Kemis nyaho ka Spanyol, nyaho ka Madrid na doa. Kitu ge lamun kitu. Kitu ge lamun kitu. Kitu ge lamun naon kareta? Sareuris ya, nyaho pan sia mah. Tuh. Masya Allah. Eta negara Islam. Ya Allah, langsung tekebal dikudeta. Jadilah agama, jadilah negara Nasrani deh. Hiji-hijina negara Eropa di zaman sahabat tah Eropa Spanyol mah deket mun urang ti dieu ka Timur Tengah langsung ka Maroko. Ti Maroko teh Maghribi teh eta teh negarana Abu Hasan Asyadzili. Ti dinya ka Spanyol henteu kudu naik kapal udara, naik tongkang ge bisa, naik perahu ge deukeut ka dinya hanya setengah jam. Lamun naik kapal hanya setengah jam, lamun naik tongkang mungkin 1 jam. Ti Maroko ka Spanyol deukeut, tapi Maroko mayoritas 100% Islam, negarana negara Islam, bahasana bahasa Arab. Kadinya setengah jam ka Spanyol, kulit berbeda, agama geus berbeda. Mata karita didatangkeun ke Islam kaditu melalui Maroko, ti Maroko nah nyebrang kadinya ke Spanyol deukeut. Ya Allah ya Rabbi, perjuangan sahabat anu luar biasa kandas kuari geus jadi negara Nasrani deui. Datanglah di zaman tabiin ke Indonesia, zaman tabiin kolot Islam di Indonesia nu mantak hese deuk dirobahna teh. Kolot di zaman tabiin ieu teh sejarah asup Islam, asup agama Islam ke Indonesia. Deuleu coba ge kurang di keraton, di kerajaan Demak. Di kerajaan Demak nu di luar tah di dinya aya makam anu panjang teh deuleu di dinya. Tingali geura di Surabaya, baca ku urang sejarah lain lalagaan asupna Islam ke Indonesia di zaman tabiin. Terus kabelah dieuna disebarkeun can begitu lu nyebar 100 tahun ti harita pohara Indonesia zaman tabiin ke asbat tabiin. Didinya lenyap deui ku Buddha, didinya ku Hindu, terus eleh deui bangkit kembali Raden Patah setelah datang ti Aceh. Asli nama eta teh ti India, ti ditu datanglah ke Aceh. India mah pan deket India, ke Pakistan, Urdu teh eta tinggal kadinya tah Yordan, kadieu Arab. Deket. Nah, mantap diperjuangkeun Islam anu pohara jasa di Indonesia. Nah, datanglah warga Cirebon berjuang terus. Jadi itu nanti ampel Sunan Rohmat anu ngamimitian terus berjuang. Islam jaya saat eta lain di Indonesia besar dunia 500 tahun silam di dunia Indonesia mendominasi politik Islam, perekonomian Islam, perbudayaan Islam. Banten teh jadi negara Islam. Belah dieu pisan residen Islam dipimpin ku Ki Ahmad Khotib. Eta mah belah dieu, ieu mah keur zaman tah Maulana Hasanuddin. Ieu Islamkeun Islam. Aya anu tersisa di Banten teh diantepkeun bae Baduy. Ieu mah nu datang ka dieu mungkin turunan Baduy meureunna. Kumaha teu perjuangan lain lalagaan, Masya Allah. Tinggal mempertahankan urang. Terus timbullah pondok pesantren, ngetren pondok pesantren teh lain lalagaan. Gedean pondok pesantren dibandingkeun jeung sakola saat eta. Pengaruhna luar biasa, sabab memperjuangkan kemerdekaan melalui pondok pesantren. Iya terus diperjuangkan, datanglah kakiwar. Geus eueuh menge memperjuangkan agama saat ieu mah Saddam Hussein berbagai isu kieu kitu nu jelas memperjuangkan bendera Islam. Muammar Gaddafi berbagai isu di urang mah tinggal isu doang sebab
urang manyahona melalui media baca koran ieu kieu baca koran ieu kieu baca koran ieu kieu sedangkeun kapan geus disunat berita nu datang ka urang sebab ieuna geus dijual zaman Megawati bogana batur ku satelit dan geus lain nu urang deui tinggal urang mah tarima ayana berita sakitu tanyakeun berita asli da ka ditu kos kumaha sih beritana Irak kos kumaha sih beritana itu Mesir kos kumaha sih beritana Suriah sarua di ditu ge kacau balau kos kitu bae kaayaanana teu jelas Islam keur dijelaskeun ku ari memperjuangkeun berbagai negara teh ieu Kangjeng Nabi nu tadi teh wajahata fillah Gusti Rasul teh terus perang ngaluhurkeun agama Allah haqqa jihadi lain Kangjeng Rasul bae diteruskeun ku al ulama warasatul anbiya kamari kemerdekaan diurang ulama hudang kuari berbagai negara ngan encan aya persatuan doang kuari mulai keur disatu-satukeun melalui organisasi kuari keur leuleumpangan ieu teh organisasi teh mana nu mampu teh NU nu dianggap terbesar di dunia NU teh mampu henteu manehanana coba membawa atas nama Islam Gus Dur lah geus teu isin-isin make atas nama NU ngomongnya nama terus teh ulama salaf teu isin-isin nya nama atas nama santri dibawa ngomong di Inggris di Belanda nyana ngomong atas nama santri teu isinin tapi nu kuari isin ngomong-ngomong santri teh isin anu terkenal budugna doang santri budug ka dia sia deuleu tah barang di deuleu bener budug bari apa aya perjuangan Muhammadiyah dalam rangka memperjuangkan agama di dunia eueuh kajentingnya ngomong aya-aya ge eueuh gerada gedean NU untuk kelas internasional merada main seetik cuman saetik karena pimpinanna elehan jeung sieunan ya henteu terus kuari Islam khurud kos kitu teh Islam jenggot eta teh mendunia ieu beker carita kelas dunia bener jeung salahna tergantung ente dan kelas dunia tuh nu memperjuangkan di Belanda di Inggris nu memperjuangkan di Amerika sampai timbul aya musola enak Islam khurud hanya nyaritakeun fadilah ketika diusirnya nama Indit engke ngomong deui ke diusir Indit deui militan tapi ternyata hasilnya melalui Pakistan di awal terus mendunia kuari timbul deui HTI Hizbut Tahrir kajenting tepati diterima di Indonesia tetapi manehna berjuang anu kuari memperjuangkan Mesir teh kapan HTI Ikhwanul Muslimin ka urang isuna jore sabodo tah mah hanya keur carita memperjuangkan Islam ieu mah anu kuari keur bergerak di Suriah anu kuari keur bergerak di Yaman terus aya ketuana teh secara internasional nu bakal lain bakal sering datang ke Indonesia. Nah iya organisasi mana yuk kuari nuker memperjuangkan anak wah lain lalagan lamun urang cicing bae dek kumaha ngandalkan organisasi nu aya NU mah atut naik milu ka atut WH naik milu ka WH kamari Arif naik dibeli kabeh ku Arif patut ku urang diangkat jempol NU seperti gitu aing teh termasuk jelema anu NUis naon tah salah tante ngomong tah tetapi keayaan tubuh NU na kos itu deh kumaha tuh ketika Pilgub Banten pecah menjadi 3 Ansor ka dieu Surina ka dieu Tanfidna ka dieu ieu kumaha NU lalakona aing teh pan termasuk pecinta NU nu kamari zaman Gus Dur teh geus dibisiki bantulah NU ya Kiai mari kita sama-sama yang penting Kiai mah hadir sajalah tiap bulan ndek siap keberadaannya seperti kieu ketika pilkada Tangerang NU pecah belah nu dibeli ku ieu jadi napasna geus lain napas sosial keagamaan napasna RP dolar real dan lain sebagainya kapan memperjuangkan agama seperti batur di luar negeri ditutup-tutupan ge jam memangnya nama berita atuh emang berjuang deh kumaha tuh sampaikan kanu kamari teh ngahina ka Kangjeng Nabi atas perjuangan organisasi hidayah ti Gusti Allah masuk Irak di dinya nyana aya
di jero hate Islam itu adalah benar ngomong jeung salah satu ulama di Irak langsung manehanana masih keneh ragu menerima timbul aya organisasi Islam nu asup ka dirina ngobrol masuk Islam kamari ke Mekah nu kuarinya hayang di Madinah dage 30 poe saya menyesal atas penghinaan saya terhadap Kangjeng Nabi adina panglima Inggris masuk Islam di Amerika kuari loba jasa nu asup Islam mun kamari nu ka Mekah neuleuh bendera USA di diuna gede jasa nu sa'i nu tawaf make USA Masya Allah Amerika kula ge rada aya sedih saeutik aya bunga rada sedih lantaran atas nama Amerika loba jasa nu tawaf jeung nu sa'i begitu di obrolan ieu hasil perang Irak satu sisi Irak eleh kadeuleu ku mata kasar secara politis tetap menang sebab Amerika encan bisa mencaplok hasil daripada peperangan anu kamari dan encan diserahkeun cak urang Irak daripada diserahkeun ke Amerika maning dibom susah kabehan ieu deuk dibom deui bae instalasina kuari berita ka urang makan eueuh tah urang Irak seperti kos gitu nah iyalah keur carita perjuangan diteruskeun jahad billah sanajan orang Saudi Arabia kenapa sih mesti perang Nabi itu menyebarkan agama dengan rahmatan lil alamin harus dengan lulu buktina Saudi Arabia perjuangan anak kos gitu malah nyanana ge tigesle de kumaha tidak mengakui keistimewaan mazhab tidak mengakui keistimewaan ulama anu memperjuangkan agama nyana ngan sakadar sieun sebab di bawah naungan Amerika kuari kos kitu urang teh neuleuh Baitullah urang teh neuleuh Kangjeng Nabi di Madinah apa bisa jadi tolak ukur untuk agamana jan teu aya Kangjeng Nabi bae di Madinah aya Baitullah bae di Mekah urang teh teu menghargai jeung teu menghormati ka agamana tetapi menghormati teh ka Baitullah jeung Kangjeng Nabina sebab geus teu bisa dituturkeun urang Maroko ngobrol Saudi Arabia muskilah ngobrol jeung Turki Saudi Arabia muskilah mafi mazhab urang ngobrol deui jeung urang Sudan nyana di batin dawa gregetin ka Saudi Arabia mun cacak-cacak Baitullah meureun balik deui ka jahiliyah urang bae geus teu jadi barometer ke Mekah teh ya neuleuh Baitullah na bae ja neuleuh agama nama anti madhab hese dituturkeunana ieu keur carita nagarana nyana nyeungsirikeun kamu nu berjuang puguh nyana nu nyeungsirikeun ketiga sleuk berarti di dieu encan aya kebersatuan kebersamaan masih keneh pasalia Arab ya negara teh Irak Iran Mesir ya otomatis urang mayoritas Islam tetapi tetap ngiblatna ke Amerika iyalah Indonesia alhamdulillahirabbil alhamdulillah Allah ngumpulkan seluruh para rasul dipinta pertanggungan jawab kumaha baheula waktu di dunia menyampaikan risalahna sempurna atau tidak sesuai apa henteu bahkan lain bae para rasul nu bakal ditanya ku Gusti Allah para aulia Allah para ulama anu dibere amanat ku Gusti Allah ilmu sebagai warasatul anbiya digunakan kumaha eta ilmuna waktu di dunia nyampeikeunana saat mana jeung kumaha rakyat mah tepati sabaraha di BAP na jaga di yaumul kiamat tapi nu berstatus ustad kiai iyalah lantaran nyana sebagai warasatul anbiya sebagai penerus para nabi maka ditanya engke kiai diberi ilmu sia ku aing andai kata sia ku aing teu diberi ilmu bodoh sia lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia dijuluki sia sebagai warasatul anbiya diomong ku jelema mama dibejakeun di naon disebut ku jelema sia teh abuya ku batur di kiai-kiai sia teh di ustad-ustad sampai di mana sia nyampekeun amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia
ngeri orang mengingat kadinya Gusti Allah nu agung bakal ditanya ke orang teh pakai naon ilmu sia abdi pakai ngebagahan ngaji berapa tahun oh aya catatanna di malaikat ngomong sia ayo asana mah abi ai dakwah teh meureun ai 30 tahun mah aya ka mana bae keliling mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang ka Pandeglang ka Rangkas ka gunung ka ditu terus bae sia daek tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban bener sia kituna nyaho niat sia kumaha niat Ununya oye niat mah abdi doang sorangan jero hati jasana niat nama ko lempeng teh naon lempengna nyampaikeun amanat jeung naon deui ampur yang beli mobil ongkoh aduh izin jasa gitu urang kalau sok merenung begitu izin ya waduh aing kaisinan asana ya aing kaisinan ya aing kaisinan ya ajun mantak embung ge tadi ondang teh si isinan yang kayak aduh di kiai-kiai ku batur wah bahaya naon deui coba sia agaan ngaji deui abdi make kitab aya make aya henteu naon deui pernah kampanye naon Golkar aduh iya bahaya guys ya sia ngahayu-hayu Golkar teh ieu sia ngahayu-hayu nagara ban nyawa sia bahwa di Golkar teh rusak jasa nyawan teh sia nah abdi neuk api-api teh nyawa bae tolol sia tah iya urang lamun di sidang kos kitu sia mah lain kudu kikituanan jak malaikat nyampaikeun rukun salat bae rukun wudu puasa zakat haji tugas sia geus sia mah kelola eta bae abdi teh bagian daripada negara abdi cicing di negara Indonesia ajo atuh abdi peduli ajo abdi kampanye di Golkar di dinya maksud sia bener dek kaluhurkeun negara isi abdi ngomongna ayo pernah diberi motor abdi teh jadi berat asana naon deui janggina mendek mobil henteu mobil nama sial tak Golkar ya na didinya kene kecerekanan Golkar Masya Allah orang teh bakal kos gitu izin jasa di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya di balik kepedulian orang muatan-muatan nafsu iya nu bakal dibongkar nu bakal diebrehkeun ke segede atom segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan urang komo pagawean nu jelas mah izin jasa ke urang ya Allah ya Rabbi Gusti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat urang bakal dibukakeun ke mantap gahajuna masararieun inggis jasa iya efek terus ngepek ka para kiai mantap ulama baheula makin jadi kiai makin apik makin sieun ka Allah ya akhir zaman ayeuna makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh mungpang meungpeung lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge keur mejana kapake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus ka dieu geun bae ai kudu nama beuki nyana jadi kiai beuki sieun ka Allah sieun si salah rempan geus terus ijtihad geus bal eureun-eureun macaan kitab bae kiai mau kesempatan maca koran.
mentak ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Kiairun naunggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab isi sadia kene kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur jelema waduh bugil ieu Masya Allah nah iya mah para rasul kebenaran orang keur mejeuna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa alaihis Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun anibudullaha anibudu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ja abdi mah teu pernah ngucapkeun naon kecuali nu diparentah ku Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah acak abdi ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah teh rabbi wa rabbakum tapi geuning umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyangakeun sadaya-daya abdi mah geus nyaritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah taya mah Gusti mah uning nganyaksian kanaon bae anu dilaksanakeun ku abdi nyangakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu ge la tiradu alaika wal aya nu ngalawanan ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya acenah kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intagfir lahum Gusti rek dihampura atuh painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunya iku Gusti rek dihampura matu dia Gusti boga kewenangan manggakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim nu maha bijaksana nyanggakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti mah uning mangga nyanggakeun nu mentek cek Gusti Allah galallah cek Gusti Allah gas Isa dipanggil sote supaya masyarakat anjeun supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul buat bohong nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran bukti nyata anjeun pan henteu nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran nitahan nyembah ka Maria bukti aja kenakan dege ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun sumuhun Gusti dek dijelaskeun ku ari cek Gusti Allah nu baheula sombong nu baheula sok ngangeranan ka aing secara tunggal endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah baheula sombong sok alerhinya na lamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak ada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum poe ieu poe kiamat poean manfaat kanu balalener kabeneranana anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun
masyarakat anjeun ge bener sarua wae. Alhamdulillah cakabehan teh ayo. Alhamdulillah anjeun bener Isa, masyarakat anjeun ge bener, umat anjeun ge bener. Oh nu disumarekon geus rancung sia bener aing ge. Mantap cek ge mantep tuh. Wow geus senyum-senyumnya na urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan. Di BSD geus sareuri bae kabeh tercengang dengekeun cek Gusti Allah anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun. Alhamdulillah masyarakat anjeun ge bener. Oh surak nu di BSD surak nu di Sumarekon di Itali Roma wah surak ore tapi bener ge bener bohong na langsung tararungkol hah bener kabeh ngan anjeun Isa bener-benerna nyata berarti masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohong na aju anu bener-benerna anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar nu balaleuneur mah lain anjeun bae umat-umat anjeun nu balaleuneur nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul, para nabi, para wali bakal diberena ieu adalah kamangpaatan-mangpaatna bakal dibere surga. Lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar. Handapeun gedong-gedong, handapeun tangkal kayu, aya cai sing korolok sing kolocor. Caina engke di akhirat teu kudu make wafin. Teu kudu make paralon-paralon engke ngolocor sorangan heran engke bakalna di kamar urang cai laleumpagan sesuai jeung kahayang urang. Ah cenah hayangna gede-gede, cenah hayangna letik-letik teu kudu make paralon, teu kudu make nanaon. Datang sorangan dipanggil engke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tahtihal anhar dihandapeunana di luhuranana di mana bae membuat indah suasana. Angin-angin limbah di ditu mah bararau bentek atuh lain sorga teh mah kos kitu. Sugan angin henteu sejuk teh aya. Pokokna sareuri sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri min tahtihal anhar. Lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu manta kurang ge sok nyieun kokorolokan di imah teh. Sok nyieun cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga. Padahal mah hai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae. Redang tecupar atuh kuneule cai ngolocor ai hutang mah tetep bae. Komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neuleuh hansip pajar tentara bae. Pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar deuk nyangkep nyana. Tah moal tenang hirup teh. Tenang teh di mana-mana urangna teu boga masalah. Urangna sehat, sakadar duit boga. Imah mun hujan teu bocor, mun panas teu kapanasan. Pamajikan luis bae. Anak nu batuk-batuk acan. Neuleuh ka gigir aya sakupi. Belah dieu aya apan saletik-letik ge leuh masalah. Ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya. Masyaallah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis. Amis kopi teh serudut. Cek pamajikanna ngeunaan teh Kak, woi luar biasa ceuk. Teu kurang gula Kak, ento. Cek pamajikanna edan teh naon salah ge aing. Jate digulaan ku aing. Tapi suasana ngeunah bae. Tapi coba urang boga hutang. Begitu hujan gede letik, boro gede letik ngecelakan unggal kamar aya. Pamajikan bengek. Anak bararatu kabeh motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom. Waduh
kehujanan kayu mau bisa masak kapang beasan biasa isuk-isuk udang teu mandi cile sagede poleca diadukeun kopi ku pamajikan ngeunah waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun tanya kak sedang eta gulana pahit itu kopi meureun ieu mah jak kopi kak kapal api ieu kak kapal perang ngomong kapal api geus pamajikan ulah ngadeukeutan kudu surti wah ieu salaki lain deui ieu ulah ngadeukeutan ieu mah asal jungas-jengos kieu bae pasti bukan nu anyar ieu kajian hukum ieu eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang beban masalah Masya Allah ngeunahna luar biasa kuari mah ditambah hutang teu boga sakadar kendaraan aya imah sakieu mah alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pamajikan sehat bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung salat duha Allahu Akbar penting tadi salat tahajud subuh berjamaah duh Masya Allah beres ngopi bebeja ka pamajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Qur'an Masya Allah ieu mah dunia akhirat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah tak hirup teh urang teh sederhana kos gitu teh sederhana teh ngaranna nikmat jasa Masya Allah komo ai ningkat ditimbang na pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50% komo lamun ditimbangna ku urang dunia urang di dunia teh geus teu kadeuleu dah ibaratna ditinggalkeun naik wari ka akhirat jadi naik ke 60% beratan ke akhirat hate urang waduh tah geus lain deui naik deui 70% Masya Allah beuki indah kasih eta teh indah urang teh nikmat ngeunaheun kadeuleuna ngeunaheun eueuh masalah jasa sebagus teu nganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu beuh bakal nikmat urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun urang ngobrol geuna ieu mamang teu kamu mah hanteu lah rek daon atuh jam nganikmati nu aya ge jasana moal beak geus sasyukuran ka Gusti Allah cenah aya teh wah imah cenah ieu dagang ti jurug susuk-susuk ge kieu bae ja ieu tita kusaha ngomongna geus lain deui atuh geus eureunna mending ibadah bae kieu yeuh ibadah itu teh dahar mah sajageuna atuh jadi nu aya ge mun di dahar jeung moal beak sajageuna lah akur emang ngobrol jeung sia itu sabodo sajageuna teh tinggalkeun tah geus tenang sorangan nyeunah ribet malah maya jelema teu ribet kalkulasikeun baheula urut dagang ieu kuari umur aing geus mendekati 60 tahun toko geus boga mobil geus ala kadarna aya lah aing geus eureunnan bae usaha kuari deuk ka Allah bae nu aya ku aing disumbang-sumbangkeun pake masjid pake majelis taklim pake pondok pesantren eta mah geus mantep jasana masyaallah babanyikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat alhamdulillah nyakanya lah kula mah kieu bae cak majikan harta loba aju kula geus kolot muriangan wis de kawin deui mah masalah nah ini yang aku tunggu asana neangan sabanten moal aya boro-boro nu sehat nu gering ge amanat ulah dicandung kulanya padahal geus teu bisa diheesan gering tetep bae salaki teh diparak milu gering aturan mah panjana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimangpaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat ieu mah lain angkara megala ulah nyandungnya kuku geus 5 bulan teh sare jeung pamajikan da kumaha coba
aju kabehan ngaromong ulah nyandung kayaknya beki gering atuh beki gering kabehan cak salakina geus urang gering berjamaah tak eta tadi tuduh-tuduhkeun kitu ge cak pamajikan teu kadenge tang ngaji nu eta mah tetep teu kadenge mun nyana engke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naonnya tadi surahan kiai teh tafsir henteu kula teu kadenge sial tetap jada kajian teh kuat teu ngadenge direkam ja aya tak daengekeun tah teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun datang ka di Arab cek salakina irah ieu keun ngadengekeun salakina dibandingkeun HP-na beusi disetel tanyakeun ku saya HP ka mana ku budak beureum ngaju dibanting teu beueuh ku nyana eta kumbung-bung ngadenge ieu ngaji ka mana ieu ngaji cek Gusti Allah ada poe ieu ya na poe ieu teh poe kiamat yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum poean manfaat benerna jelema nu balenger kabeh poean anu bahaya benerna nu buarohong kabeh di mana bohongna benar titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah nasihat teh siksa kuai atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula salamet anjeun Isa tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia Isa ku anjeun Isa tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing pan sia mah hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohong na si eta teh siksa ku aing deuleu tuh neraka geus ngagebrak neraka naon eta ngagebrak aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah aya hurung ruhak aya hurung ngalentit eta ngalentit ya damar diletikeun ngalentit ngaranna ngentit ngalentit eta leutik tah mantak nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah tuh kabeladeuna tuh gede hurung aya ngagebroh luar biasa tamang geus pohara jasa ngagembrah ngaranna neraka geus ngagembrah hurung nu luar biasa di deuleu di handap pualah eta nu ngaran ruhak pohara jasa di jero ruhak teh kadeuleu aya oray tina seuneu lelempangan aya kala dibuat tina seuneu lelempangan lain kala seperti di kurang kuari kala naga dijieun tina seuneu geus calangap bae aya buaya aya berbagai hewan-hewan anu guala aya oray nu hese nyaritakeunana oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua bae pemandangan anu luar biasa sieuna ya cek Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener bakal dibere surga lahum jannatun tajri min tahtihal anhar tuh surga wah geus kadeuleu bidadari geus kieu bae cep sini cep aduh ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud kadieu gegeraan wahai ahli duha kadieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat anu sok jariah ka masjid pondok pesantren majelis talim hayu kadieu anu sok ngaji nu ngajina nu henteu nundutan teh kadieu ya kan geus indah jasa lulu ka ditu mencrong pemandangan nu indah lulu ka kenca seudeu ngagebrah berbagai pemandangan nu pikasieun nyata di dinya leuleuk ka belah ditu luar biasa indahna urang di dieu di tengah-tengah nah nu bener-benerna surga nu bener bohongna neraka teh mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an di surga teh sabaraha poe ieu teh saminggu sabulan satahun 10 tahun 100 tahun tidak ada jangka di surga menikmati kenikmatan nu hakiki
khalidina fiha abada. Seneng-neng di surga. Masya Allah. Di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah. Allah nunyian langit bumi nunitah ngaibadahan nunitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan teu mamrih panas teu mamrih sugih teu mamrih keur susah teu mamrih keur sehat teu mamrih keur gering lah jang moal kebal ieu aing mah ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibales ku surga nu tajri min tahtihal anhar teu kudu dicaritakeun jerona di jero eta teh urang khalidina fiha abada. Di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui. Kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar Kuari geus di penghujung tinggal salengkaheun deui. Gubernur sanajan kukumaha ge hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode. Dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu geus sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae. Komo Gus Dur mah nyasa kedeung jasa paeh keneh. Sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur los tangkepan aing mah ulah pan aing mah raja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo penting ge tanggung jawab di akhirat nu jelas jadi rajana sakedeung jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil naon sia jadi raja naon RT lain raja gua RT mah tetep raja isin aing mah ngadenge raja ke RT mah tetep bae rajanya na yayana naon ngalapor ke RT raja terkecil RT masyarakat lagi ngan ge 2,5 naik lurah raja aya waktuna kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing wilayah teh asa nu aing siap dek dahar kumaha aing dek mabok kumaha aing dek awe kumaha aing segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tawan teh pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris asa sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tamah pohong ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae ge dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel tim miti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah hayang ngarasakeun nu putih jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los hayang nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae hayang nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los hayang urang Arab cenah ieu mah atuh los hayang urang Turki nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat Masya Allah ku ibadah hanya 10, 20, 50 tahun tanpa mamrih urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal paeh salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningai aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas mah aing mah nurut ya ka Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salegi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing ka dibikeunan ku aing ya aing mah deuk balik ieu ka ditu dek balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh pugu pagawean saha emang sok khusuk tilok-tilokna mah aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tadi bentukeun buntutan terus kira-kira embe mun aya buntutan amun aya buntutan bagus teh jore teu jore salat sia mah leuwih jore tibatan embe nu ieu mah nu saurang ngobrol sia naonan buntut mah ngahuluan ngarobrol dan nu teh harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus salat urang zuhur 4 rakaat mulus jadilah binatang embe misalna mulus lamun rakaat kahiji husu rakaat kadua henteu eueuh huluan
Rakaat katilu teu husu eueuh buntutan. Rakaat kaopat teu husu eueuh sukuan. Naonan doang atuh. Wallahu a'lam geus kitu bae tah geus pokona. Azana mah rombongan uhuluan kabeh ieu. Nyala ngarobrol ke di akhirat. Ezel aing buntutan, aing uhuluan. Nusia, nu aing sukuan bugu. Geus ngarobrol bae gitu. Aing mah aya ceulina hiji ceuk kitu. Kaditu ngarobrol kabeh tah. Disesuaikeun jeung husu jeung teu na. Isin urang nya salat urang dikitu-kitu Gusti, malah abdi mah jeung kabehan aya di dieu sanajan teu husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah. Lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun beusi di pengkolan solihin. Di sorga orang menikmati lain setahun 2 tahun, lain saperiode 2 periode, lain puluh ratus tahun, tapi dijelaskan khalidina fiha abada. Begitu orang nyampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah. Tapi geningan 100-200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid. Malaikat ulah loba omong penghayal teh ngaranna. Keur ieu emang teh nyampekeun kiai, nyampekeun aju ngadenge. Rada nundutan pas bab eta tah. Emang nusugi mah kitu. Nusugi mah asal bab zakat teh ngarokok. Bab jariah ngarokok nusugi mah kitu. Mun nu susah mah tah bagus jasa tah. Sebab nu susah mah yang dibere pan. Nusugina tuh daek mere ceuk. Nanya ka nusugi tadi ngaji kadenge. Belba naon? Belba zakat. Ieu aing keur ngarokok teu gadenge. Teu gadenge api lain bae. Tak engke mah lain gitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajariah ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum. Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan. Atuh ridhoeun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran. Ialah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki. Zalika al-fawzul azim, kebahagiaan anu pohara gedena. Wala yanfa'ul kadzibina fid dunya, teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya. Nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong. Sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta. Begitu disidang leuleuh neraka jelas-jelasan. Kabeh ngacung. Gusti, abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti. Raung kabeh. Isa teh horeng lain pangeran. Gusti, abdi percaya. Mangpaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus teu neraka nyana deuk geus dikanarakakeun ka karek percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangpaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik, para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir. Nu tadina teu mangeranan ka Allah. Percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan. La yanfa'u. Eueuh mangpaat sama sekali. Wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya teu ngajurus ka hujan tah mah. Tapi saya nawawi sok eta makena tuh orang nuturkeun nyana aja guru urang baca 11 kali ulah napas eta teh amun bisa hujan eureun mun teu bisa paeh nyana